Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring dina pedaran materi pengajaran bahasa Sunda. Dina danget ieu simkuring bakal medar ngeunaan paguneman. Anu mana paguneman ieu teh nyaeta mangrupa obrolan atawa wangkongan. Nanging sateacana simkuring mutan anu teu acan subscribe mangga di-subscribe heula, ulah hilap like, komen sareng share ka rerencanganna. Hatur nuhun anu parantos subscribe. Ayeuna urang langsung wae kana materina nyaeta materi paguneman. Anu saterasna nyaeta urang langsung kana wangenan paguneman. Naon ari paguneman? Paguneman nyaeta obrolan atau wewangkongan anu leuwih ti saurang. Jelas upami ngaranna obrolan atau ngaranna paguneman mah moal mungkin ngomong sorangan tangtuna aya lawan bicara atau aya anu diajak cumarita. Nyaeta pasti leuwih ti saurang antara urang jeung nu diajak cumarita. Nah, terus gitu. Ayeuna urang teraskeun kana hal nu kudu diperhatikeun dina paguneman. Aya naon wae? Anu kahiji aya lentong. Lentong teh nyaeta nada sora atawa pamadina bahasa Indonesia mah nyaeta sok disebut intonasi. Tah dina paguneman teh lentong kacida pentingna. Kunaon disebut penting? Lantaran lentong oge bisa disebut bagian tina tata krama. Kunaon bisa disebut bagian tina tata krama? Lantaran lamun urang cumaritana make lentong anu lemas, alon, tah eta teh kaasup kana tata krama anu hade. Eta teh disebut kana paguneman anu sopan. Tapi lamun lentongna teh pondok gitunya tegeg atau tereges teh gancang tapi bari judes gitu. Tah eta berarti kaciri yen anu diajak ngobrol ku urang teh hartina bisa wae keur ngambek atawa keur ngarasa keheul ka urang nu akhirna matak nyigeung kana perasaan batur gitu. Tah jadi lentong teh kaasup kana tata krama atawa sopan santun dina cumarita. Nah, ieu oge kudu diperhatikeun. Satulina anu kadua sabada lentong aya tata krama basa. Nah, tata krama basa oge penting kacida dina paguneman. Nah, habat penting lantaran urang lamun teu ngalarapkeun tata krama basa, tangtuna bakal ngarahutan batur bakal ngarasa kasigeung ku kekecapan urang. Artina urang kudu bisa nempatkeun bahasa anu merenah, bahasa anu loma dipake kasaha, bahasa anu sopan dipake kasaha atau bahasa hormat gitunya. Jadi ulah disaruakeun antara ngobrol ka sahandapeun, ka sapantaran jeung ka saluhureun. Tah lentong jeung tata krama basa teh kacida patalina. Contoh kieu. Upama lentongna lemes tapi kekecapanna garihal. Eta oge henteu kaasup kana hal anu alus dina paguneman. Jadi boh lentongna, boh tata kramana sadayana kudu diperhatikeun. Satuluina anu katilu nyaeta rengkuh. Nah, dina zaman kiwari, dina zaman ayeuna rengkuh teh geus teu pati diperhatikeun. Kunaon geus teu diperhatikeun? Mungkin wae alatanana mah lingkungan atawa ti kulawargana henteu diajarkeun kumaha cara paguneman anu hade. Paguneman anu hade teh kahiji tadi lentong luhur handapna sora nya atau intonasi, anu kadua tata krama basa jadi merenah henteuna kekecapan dilarapkeunana. Satuluyna rengkuh ieu oge nah penting kacida. Sabab rengkuh oge aya patalina jeung tata krama basa, jeung tata krama paguneman atau hal nu kudu diperhatikeun dina paguneman. Rengkuh teh nyaeta urang ulah dangah nalika keur cumarita atau paguneman jeung hiji jalma. Hartina urang kudu tetap nembongkeun bahasa tubuh atawa gerak-gerik awak urang anu pikaresepeun. Jadi lamun urang nanya ka saluhureun bari rada ungeuk saeutik, awak rada di doyongkeun, eta teh hartina
ngajenan atawa ngahormat. Jadi ulah nanya ka kolot atawa ka saluhureun barijeng dangah barijeng legeg gitunya, bahasa tubuhna bahasa anu asa aing. Nah, ulah siga kitu. Jadi rengkuh teh nyaeta gestur atawa kasopanan anu ditembongkeun ku awak urang gitu. Lamun dina lentong jeung tata krama mah lisana sora anu kaluarna, lamun dina rengkuh mah nyaeta awakna. Jadi teu meunang jegreg awak teh gitunya. Nah, lamun jegreg teh dianggap teu sopan. Jadi urang kudu merenah, kudu nembongkeun bahasa tubuh anu pikareseupeun. Satuluyna anu kaopat aya pasemon. Tah pasemon oge masih patali sareng awak urang. Tapi ayana dina bagian beungeut. Lamun urang cumarita atawa keur paguneman, tangtu urang kudu merhatikeun pasemon. Pasemon di dieu teh ngagambarkeun urang sopan henteuna ka batur atawa resep henteuna ka batur. Jadi usahakeun urang lamun keur cumarita pasemonna ulah matak pikakeulin batur, ulah matak nyigeung kana perasaan batur. Tangtuna lamun keur paguneman urang usahakeun nembongkeun pasemon anu hade. Pasemon teh lamun dina bahasa Indonesia mah nyaeta ekspresi atawa mimik wajahnya. Jadi pasemon teh nyata ekspresi atawa raut wajah. Jadi urang kudu ngajaga pasemon urang sangkan anu diajak cumarita teh henteu ngarasa kasigeng atawa ngarasa henteu sopan. Sia kitu. Ayeuna urang diteraskeun satuluyna nyaeta aya paguneman dina sawala. Tah paguneman teh parupa-rupa, aya paguneman sapopoe, ngobrol sapopoe, aya paguneman dina drama, aya paguneman dina sawala. Tah ieu mah ayeuna urang ngabahas ngeunaan paguneman dina sawala. Sawala teh nyaeta diskusi. Naon wae nu ngabedakeun antara paguneman sapopoe jeung paguneman dina sawala. Nah, anu ngabedakeunana nyaeta paguneman lisan dina sawala mah beda jeung paguneman biasa. Najan kedal lisan tapi leuwih ngaleunjeur lantaran katalian ku hiji tema. Jelasnya upami dina sawala atau diskusi mah tangtu aya hal anu ditemakeun atawa aya hal anu dipilih pikeun disawalakeun atawa hiji masalah anu kudu diangkat sarta kudu disawalakeun. Jadi dina paguneman sawala mah henteu bisa ngalir ngidul, henteu bisa sabalang bentor, tapi kudu ngaleunjeur lantaran urang aya udagan nyaeta ngabahas hiji tema atawa jejer. Satuluyna dina prungna gunem catur antara pangjejer jeung pamilon aya nu ngatur nyaeta panumbu catur. Tah kunon dina sawala mah leuwih ngaleunjeur, leuwih ngaruntuy lantaran aya nu ngarahkeun, aya nu ngatur nyaeta panumbu catur. Tah di dieu gunem catur teh nyaeta hartina adu renyom atawa ngobrol patembalannya. Patembalana dina sawala mah aya aturanana, aya bagian-bagianna. Dimimitian ku moderator atau panumbu catur langsung ka pangjejer. Nah, lamun pangjejer geus nepikeun pamaksudanana kakara. Si pamilon bisa mairan eta oge dumasar kana idin ti panumbu catur siga kitu. Jadi paguneman sawala mah beda jeung obrolan atau paguneman biasa anu ku urang dilakukeun sapopoe. Sapertos kitu. Ayeuna urang langsung deui lajengkeun kana pedaran saterusna nyaeta ngeunaan tanda kakenteng dina paguneman. Tah saderek lamun ningali teks paguneman atawa percakapan lamun dina bahasa Indonesia mah tangtu dina teks eta bakal manggihan kakenteng atawa tanda petiknya lamun dina bahasa Indonesia mah. Tah, nah eta kakenteng teh kudu salawasna aya. Nah, hayu urang pedar sasarengan. Kudu salawasna make atau henteu? Jawabanna nyaeta teu salawasna kudu make kakenteng. Upamana dina naskah drama. Jadi tanda kakenteng teh henteu kudu salawasna digunakeun dina teks
paguneman. Contohna anu bisa henteu ngagunakan kekenteng nyaeta dina naskah drama. Naskah drama mah meunang henteu make tanda kekenteng. Ieu ya contohna, contoh sempalan paguneman dina naskah drama. Sempalan teh berarti artina penggalan ya. Penggalan paguneman dina naskah drama. Nah, ieu contohna panjak langsungnya tanpa ngagunakeun kekenteng. Dauh timbalan juragan, jadi tina titik 2 langsung kana kalimahna, henteu make kekenteng. Terus opang. Nah, di dieu aya katerangan. Kasaha manehanana cumarita ka patinggi. Tah kitu juragan. Terus patinggi ngajawab, "Oh, jadi jalma teh ngaranna si Isin." Demang sin. Panjak dauh timbalan juragan, demang. Keur nyingget waktu, pok geura mimitihan sing jentre. Panceg cek demang tah di dia aya anu ditanda kurungan nyaeta biasana ngajelaskeun ngeunaan gerak-gerik si pamain atawa kasaha si pamain kudu cumarita. Upamana patinggi bari gagaro dina kurungan teh. Nah, siga kitu. Jadi dina naskah drama mah henteu kudu make kekenteng. Ieu ya contohna, contoh sempalanana. Ayeuna urang langsung kana kalimah langsung jeung teu langsung. Tadi tanda kekenteng, ayeuna kalimah langsung jeung teu langsung dina paguneman. Naon atuh ari kalimah langsung? Kalimah langsung nyata kalimah nu diucapkeun ku nu nyarita ka jalma nu diajak nyarita. Ciri kalimah langsung mah make kekenteng. Kalimah langsung bisa dirobah jadi teu langsung. Tah tadi anu make kekenteng mah nyaeta disebutna kalimah langsung atawa kekenteng teh bisa oge disebut salaku ciri yen eta teh kalimah langsung. Ari dina drama tadi teks drama nah disebut kalimah langsung atau teu langsung? Langsung. Ngan dina drama mah teu kudu make kekenteng. Tuh. Satuluyna ayeuna kana kalimah teu langsung. Naon kalimah teu langsung? Kalimah teu langsung nyaeta kalimah nu eusina nepikeun omongan jalma sejen ka jalma nu diajak nyarita kalawan bebas henteu saujratna. Maksudna nyaeta henteu saujratna di dieu teh henteu dumasar kana runtuyan kekecapan anu persis. Teu kudu ditepikeun siga kitu, tepikeun we intina wungkul gitu. Jadi henteu kudu sarua jeung naon nu diucapkeun ku jalmana. Contohnya ayeuna langsung arah langsung paham kalimah langsung. Naon ari tata krama teh mah ceuk Anit ka indungna. Tah, ieu berarti kalimah langsung lantaran make kekenteng. Terus si Anitna langsung nanya ka indungna gitu. Tah, tadi pan kalimah langsung teh bisa dirobah jadi kalimah teu langsung. Ayeuna urang langsung dirobah. Karena kalimah teu langsung sekaligus jadi contoh kalimah teu langsung. Siga kieu. Anit tumanya ngeunaan tata krama ka indungna. Nah, jadi henteu kudu disebutkeun deui Anit tumanya ngeunaan tata krama ka indungna. Nanyana teh kieu, naon ari tata krama teh mah? Teu kudu kitu. Cukup we Anit tumanya ngeunaan tata krama ka indungna. Jadi kalimah langsung oge bisa dirobah jadi kalimah teu langsung. Siga kitu. Urang diteraskeun deui nyaeta kana nulis teks paguneman. Tah dina bagian ieu ku sim kuring bakal dicontohan rupa-rupa paguneman sapopoe. Anu kahiji nyaeta aya paguneman silih tanya mun amprok di jalan. Tah, saderek lamun panggih jeung jalma di jalan, jalma teh anu dipika wawuh atawa henteu, biasana sok silih tanya. Nah, silih tanya ieu mangrupa salah sahiji ciri karamahan urang nya. Lamun orang boga tabeat anu ramah tangtu di jalan teh bakal nanya. Ieu aya contoh paguneman silih tanya mun paamprok di jalan. Ieu aya Rani, "Assalamualaikum Bapak, bade angkat ka mana?" Nah, dijawab ku Pak Dadang. "Waalaikumsalam Anis, Bapak bade mios ka Jakarta." "Eueuh, acara naon, Pak?" Cek Pak Dadang. "Puguh Bapak teh bade ngalongok incu." Rani, "Oh muhun atuh Pak, hati-hati di jalan." Pak Dadang, "Nuhun Rani, ari Ani bade ka mana?" Rani, "Nembe wangsul ti warung Pak." Pak Dadang, "Oh muhun, di kantun heula atuh nya." Rani, "Muhun mangga Pak."
Tah ieu biasana lamun urang pasarandog di jalan atau amprok di jalan, urang tangtu nanya minimal nanya rek ka mana, siga kitu. Ayeuna urang teraskeun kana contoh paguneman anu saterasna, anu kadua nyaeta aya contoh paguneman ngawanohkeun diri. Ngawanohkeun diri ieu bisa wae di forum atawa di jalan oge lamun panggih jeung jalma anyar bisa. Tapi ieu kusim kuring di contohana nyaeta paguneman ngawanohkeun diri di forum. Aya nanda, wilujeng enjing sadayana pamilon, wilujeng enjing. Nanda, punten kasadaya pamilon, kumargi urang teu acan wanoh, sim kuring seja ngawanohkeun heula. Nepangkeun wasta pun nanda. Terus aya Nia anu nanya, dupi alamatna di mana? Nanda ngajawab, kawit mah ti Tasik, ayeuna nganjrek di Bandung. Terus Nia ngajawab deui, oh muhun atuh salampang wanoh. Nanda, hatur nuhun salampang wanoh oge kanggo sadayana. Pamilon sami-sami. Tah, jadi cara ngawanohkeun diri teh salah sahijina siga kieu. Jadi tepangkeun wasta saha nya. Satuluyna aya contoh paguneman amitan. Amitan teh urang lamun rek pamitan atawa rek indik ka hiji tempat, urang biasana pamitan boka indung bapa atawa lamun urang geus nganjang, geus namu, biasana urang sok pamitan. Nah, kusim kuring ayeuna dicontohan ngeunaan paguneman amitan di imah. Aya Aksa, ameng ka mana? Wawartos heula ka Bapa. Nah, terus Aksa ngajawab, karerencangan bade ngaliwat atas tadi Bu. Muhun atuh ulasan teuing uihna. Aksa, muhun Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah ieu contoh paguneman amitan. Tah saterasna aya contoh paguneman menta idin. Ieu contona. Aya Rika. Bu, permios nyuhunkeun widi bade ka jamban heula. Bu Nuning, sok ulah laminya ibu bade nerangkeun. Rika, muhun Bu, sakedap da. Bu Nuning, nya sok. Tah ieu contoh paguneman menta idin. Ieu contoh paguneman menta idin lamun di kelas rek menta idin kacai. Sia kieu contona nya. Satuluyna aya contoh paguneman nganuhunkeun. Ieu contona. Tika, Bu hatur nuhun tos dipasihan namut buku, abdi janten lancar biantarana. Bu Nuning, muhun sami-sami sing langkung giat deui latihanna, kade lentongna perhatikeun. Tika, muhun Bu tangtos langkung rajin deui. Bu Nuning, muhun sae. Tah ieu contoh nganuhunkeun. Paguneman nganuhunkeun biasana lamun urang geus narima hiji bantuan atawa hiji pamere ti jalma. Jadi paguneman nganuhunkeun teh penting pisan. Satuluyna aya contoh paguneman menta hampura. Nah, ieu contona. Dani, Bu hapunten kamari teu tiasa ngiring kelas di Zoom. Bu Nuning, naha kunaon Dani? Dani, kamari abdi teu gaduh kuota Bu, janten nembe terang aya kelasna nembe. Bu Nuning, muhun wios, tapi Dani kedah diajar. Engke ku ibu dikirim materina nya. Dani, muhun Bu hatur nuhun. Sami-sami Dani, kade najan usun corona sakola di imah, tapi kedah tetep rajin diajarnya. Dani, muhun Bu. Tah ieu contoh paguneman menta hampura. Jadi urang lamun geus ngalakukeun kasalahan-kasalahan atau hal anu teu dipiharep, hartina urang kudu ngalakukeun paguneman menta di hampura. Nah, ieu contoh-contohna paguneman sarta hal-hal saja nu kudu diperhatikeun dina paguneman. Aya oge tanda kekenteng jeung kalimah langsung sarta teu langsung anu aya dina paguneman. Jadi saderek parantos paham rupa-rupa paguneman, hal-hal naon anu kudu diperhatikeun sarta kalimah langsung jeung teu langsung oge kakanteng. Kukituna dugi ka dieu heula pedaran ngeunaan paguneman. Hatur nuhun anu parantos nongton dugi ka rengse. Ulah hilap dibagikeun linkna ka rerencangan supados nepakeun sumanget diajar bebarengan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Di dieu aya daftar pustaka pamungkas ti sim kuring. Hayu bagikeun saloba-lobana sabab urang ulah pernah bosen babagi ilmu pangeuruh. Hatur nuhun ti sim kuring nedari hapunten. Sampurasun.